Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kasehatan sareng kasempatan ka arurang sadayana. Hadirin sakalian, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru sareng rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Dina kasempatan ieu sim kuring bade mawakeun hiji diantara anu ngeunaan tata krama. Hadirin sekalian, salaku jalma anu beradab, arurang teh kudu ngajunjung anu ngaranna tata krama. Tata krama dinu kahirupan biasa, kahirupan sehari-hari. Tata kramana berlaku oge ka anu leuwih ngora ti arurang, lain ka anu leuwih kolot wae. Jiga saperti ngajaga tinu kata-kata anu kasar, ambeh bahasa arurang teh merenah jeung sajabana. Sabab jalmi anu berkelas teh lain tinu ditempetina harta atau barang-barangna anu mahal jeung sajabana. Atanapi jalma anu bisa ngajaga tata krama jeung jalma anu bisa ngajaga sopan santun, bahasa jeung sajabana. Pokona mah tinu tata krama jeung tinu watakna. Kusebab itu, orang teh kudu bisa ngajaga tata krama. Jeung dinu dunya ayeuna teh budaya-budaya tinu luar teh geus asup ka lingkungan arurang, geus karasa pisan. Kusabab ku dampak globalisasi. Tapi budaya-budaya erek asup ge, budaya ti luar erek asup ge, budaya nu ti luar negeri, arurang teh kudu ngajungjung anu tata krama, anu ngaranna tata krama dina sudut-sudut kahirupan arurang teh. Kusabab itu hayu ku arurang dimulai ayeuna ngajungjung anu ngaranna tata krama, painget-inget ka babaturan ka anu sejenna, ambeh terus ngajungjung anu ngaranna tata krama. Lamun ti henteu dimulai di awalan tinu arurang ti diri sorangan erek kusahadi. Kusabab kitu hayu mulai ti ayeuna ngajungjung anu ngaranna tata krama. Cekap sakitu anu tiasa kusim kuring sampaikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.